Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala arshafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Utami paling utamina hayu urang panjatkeun sasarengan puja sareng puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di mana dina kesempatan ieu urang sadaya tiasa kempel sareng tiasa kayaan sehat wal afiat. Salawat miwah salamna mugi tetep dilimpahkeun ka junjungan Nabi urang sararea wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga oge urang tiasa kalebet kana pengikutna sareng kenging syafaat di akhir kiamat engkeun. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Simkuring salaku siswa kapapancenan tugas kanggo ngadugikeun hiji biantara. Dina ieu kesempatan abdi bade ngadugikeun biantara ngeunaan kana pentingna urang mika hormat ka kolot jeung ka guru urang sadayana. Sebab hormat ka nu janten sepuh sareng hormat ka ibu bapa guru teh teu kinten penting sareng kedah diperhatoskeun ku urang sadaya. Urang tangtos kedah hormat ka nu janten sepuh urang anu parantos ngurus urang sadayana. Teu kinten ageng jasa anu janten sepuh urang teh. Kitu oge ka bapa sareng ibu guru. Urang sadayana kedah mika hormat anjeunna margi ibu bapa guru teh parantos ngajar urang tiasa terang kana ilmu anu tangtos aya manfaatna kanggo urang sadayana. Hadirin Bapak Ibu guru anu kusim kuring dipikeun hormat. Rupina ngan sakitu bae biantara singkat ti simkuring. Hapunten anu kasuhun bilih aya cariosan anu kirang merenah. Sareng mugi-mugi urang sadayana kalebet jalmi anu tiasa hormat ka anjeunna. Sareng mugi urang oge kalebet jalmi-jalmi anu beruntung. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakituna ti abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.